mama santren bari hayang beri samping sapir tepiraha numpang murahna 60.000 kumaha ngomongna nu masa ceng jadi santri mah nu masa anak nu sakola ditutur-turkeun ka hayangna nu keur santren anggas kudu dititah rumasa bari eureun betul aya di dieu kitu aya hayang mulai jelemana aya teh aya di dieu kitu aya aya di dieu mah aya nu ngaku aya ngacahkeun anak nu keur kuliah mabul. Alhamdulillahilladzi qaddarana bil jamaah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusiz zakiyah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fahuwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa kama qala Ibnul Qayyim al-Jauziyah fi Madarijis Salikin, awwalul ilmi an-niyah, summa al-hifdhu, summa al-amalu, summa an-nashru bihi. Wa kama qala sajak fi sajak, bergaul dengan seorang ulama laksana seorang gadis memasuki taman bunga. Walaupun sang gadis tidak memetik bunga, namun harumnya pun kan mendapat juga. Wa kama qala sajak bisajak aidan, bergaul dengan seorang pencuri atau tukang korupsi laksana seorang pemuda memasuki pabrik besi. Walaupun si pemuda tidak kena api, namun lama-lama debunya pun kan menjadi daki. Betul apa betul? Wa kama qala santri gaul, yaitu generasi alimil ulama. Remaja adalah mereka yang masih mencari identitas diri. Karenanya sifat remaja apabila melihat dia mau, apabila mendengar biasanya tertarik pengen tahu. Karenanya wahai para remaja, pandai-pandailah bergaul untuk membentuk seorang remaja yang berjiwa rabbani dan islami. Wa kama qala santri gaul aidan, wanita solihah bukan saja menjadi rahmat di dunia, tetapi merupakan rahmat pula untuk di akhirat. Karena wanita solihah akan senantiasa memberikan waktu senggang kepada suaminya untuk berpikir masalah akhirat. Tipayun kersana anu mulia para alimul ulama wal asatidil kiram, bil khusus teristimewa guru kita sekalian beserta keluarga besarnya, guru orang sadaya, guru kita sekalian yang telah mengantarkan putra-putra didiknya menuju gerbang kesuksesan dengan titel warasatul anbiya. Semoga beliau tetap mulia di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal. Mugi abah beserta keluarga di paparinan
yuswa anu panjang amin nerasehat tos yuswa para putra putrina jantenkeun putra putri anu soleh tur solihah anu janten penerus perjuangan bantena demi li'la'i kalimatillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Teristimewa segenap alumni Pondok Pesantren Riyadul Falah yang alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini biasa tepang temu kangen menjalin silaturahmi merajut ukhuwah. Semoga kebersamaan di malam yang berbahagia ini berbuah doa yang barokah dari guru kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa guru kita sekalian selaku muballigh yang akan mengisi acara pada malam hari ini, insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu kiai kita yang dari Munjul. Urang doakeun mugi mantenan rasa hatos yuswa amin ya Allah ya Rabbal. Tidak lupa mamang-mamang santri yang alhamdulillah luar biasa, mamang-mamang santri Riyadul Falah yang tidak pernah lelah menghafal dari mulai jurumiyah sampai alfiyah, walaupun terkadang duit mah tinggal 10.000 rupiah. Betul? Betul. Para santri calon kiai, para santriah calon ustazah, mudah-mudahan dijantenkeun jalmi-jalmi anu berguna ke Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada ketika uih kabum masing-masing menjadi lentera di tengah-tengah masyarakat biasa ngamalkeun ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, ngaturkeun nuhun ka Bapak pengatur waktos anu parantos ngaparinan waktos ka pribados kangge ala kadar cumarios dipayunan ibu-ibu, bapak-bapak, para santri sadayana anu tos sadangdos. Kukituna tipayun pribados nuhunkeun dihapunten bilihna tina cariosan pribados seueur nu cuplas ceplos, bilih tina cariosan pribados anu keur nundutan jadi ngatibraan. Aya ibu-ibu nu ngajina nundutan, bilih tina cariosan pribados anu keur nyarande jadi nyeri hate, anu keur pundung jadi tambah kasinggung, anu keur ngambek jadi tambah ambek kajenteng, asal ulah nepi ka eureun be ambek kana mah. Betul. Mudah-mudahan dinaungi anu mulia ieu kempelna urang di dieu berbuah rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu. Anu kusim abdi dihormati ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Ibu tadi MC parantos nyarioskeun saurna abdi dipanggil ka papancenan tugas sebagai untuk menyampaikan mau'izatil hasanah. Masya Allah tabarakallah, meni eungap ngupingna ge. Padahal Masya Allah teu aya niatan dongkap ka dieu sejak silaturahim sareng pun guru, bahkan hoyong nyuhunkeun doana nomor kahiji. Mudah-mudahan abdi beserta caroget tercinta hoyong janten ikna namina ngagaduhan ilmu anu manfaatur barokah. Nomor kedua hoyong nyuhunkeun dihapunten terutami ka pun guru sareng keluargi atas kata melarang kami ngaos maneh. Masya Allah jarang nyaba, jarang silaturahmi komo ieu rejeng itu mah. Tapi tadi abah ngaharelos wayahna cenah karena pangaosan di dia aya ibu-ibuna, jadi cenah teu kaci lamun ngan ukur bapak-bapak unggul. Masya Allah tabarakallah. Mugi dinaungi ayeuna walaupun abdi eungap doang namina mayunan Gunung Karang. Masya Allah dipayunan para kiai, dipayunan para ustadzah, terlebih dipayunan pun guru tercinta
tapi mugia dinaungi ayeuna aya satu hal anu manfaat biasa didugikeun. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu mana ibu parantos kauninga ku urang sadaya. Wirehna dinaungi ayeuna acara teh aya sababaraha acara betul. Pertama acara haul guru-guru orang tercinta, almarhum almarhumah keluarga besar pun guru orang. Nomor kedua acara temu alumni, temu kangen, menjalin ukhuwah sareng silaturahmi alumni Pondok Pesantren Riyadul Falah tikawit dugi ka angkatan terakhir panginten anu tos janten alumni. Acara anu katilu mungi ayeuna teh Lailatul Tafarruq, wengian perpisahan, yaitu mamang santri anu namina Mang Najmul Fahmi leres sareng aya tambihan acara walimatul halqi. Masya Allah tabarakallah. Panginten ti abdi sanes tausiah, panginten ti abdi sanes mau'izatul hasanah, insya Allah ala kadar motivasi terutama untuk diri abdi ngalira malah mandar aya manfaat kangge mamang-mamang santri anu masih keneh nuju belajar. Amin ya Allah ya Rabbal. Kukitu nati payun hayu orang sami-sami muji syukur ke Allah anu maha ghafur, anu mana Allah parantos ngutus kamang pirang-pirang rusul anu jujur tur teratur. Oke Allah anu parantos maparina nikmat panjang umur ka abdi sareng ka para dulur urang barat urang timur anu malarat anu makmur camat atawa gubernur anu ararana keneh atanapi nu tos sararepuh anu kulit ge tos laliur. Lamun tos sepuh kulit ge tos laliur biasana katuangana oge teu aya deui iwal ti bubur. Pagaweana ge nganggur jeung lugar libur. Paling ti sumur geser ka kasur, ti kasur geser ka dapur, nyatu deui bae dulur. Akur akur ibu, lamun urang ku Allah hirup diberi panjang umur tapi ngan ukur dipake lugar ligur, titah sholat kalah ka mabur, titah ngaji kalah ka tandur, titah puasa kalah ka mundur. Kesadar dulur lamun urang kabehan ge bakal diasupkeun ka jero kajero. Lamun urang geus asup ka jero kubur kira-kira bisa tah henteu urang mabur, bisa tah henteu urang kabur. Kahandap moal bisa kahandap, kabur kaluhur moal bisa kaluhur, kabarat moal bisa kabarat, katimur moal bisa katim, keur bisa nage manteu dikepung ku urang lembur. Budak jaeta mah ngobong kong. Akur Kayana kitu hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, urang timur atau urang barat, gubernur atau camat, nuker makmur atau nuker madarat. Yuk urang kabehan ningkatkeun taat, salat sapoe-sapoting 5 waktu ulah aya nu kaliwat, supaya ti Allah urang kenging rahmat, ti para anbiya urang kenging syafaat, ti para aulia urang kenging karomat, supaya hirup urang salamet di dunia dugikeun ka akhir. Kira-kira urang sabrang lamun diajak kitu ku urang pandeglang mupakat nu bedas mupakat budak cenah mupakat bae kene jelemana masih eta geus balik mah kumaha urang bae. Aya nu kitu aya nu kitu aya. Salajengna teka selip-selip dina ati, teka selap-selap dina rasa, teka gilir-gilir dina fikir, teka beku-beku dina qalbu. Lamun cek paribasa teh mah launa zahara fil ain aqrabu fil qalbi. Baginda Nabi walaupun tidak tampak di hadapan mata namun dekat di jiwa, betul. Kayana kitu salawat salam kalujengan pamugia masing dikucurkeun, dikocorkeun, oke dikecerkeun ka paduka alam anu panyong colangna di alam marcapada wirehna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berhirap ka keluargina, para sahabatna,
oge urang sadayana selaku umatna anu ngantos syafaatna, mugi sadayana singkeng syafaatna. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin as'adakumullah, bil ikhtisaril kalam, to the point cek budak kiwari teh mah, karena insya Allah hikmah daripada pangaosan bade didugikeun ku urang guru urang anu timunjul ala kadar sakedik motivasi ti abdi khusus kangge diri abdi ngalira, karena motivator handal adalah diri kita sendiri. Betul apa betul? Kangge diri abdi manawi malah mandar aya manfaat, terutama kangge mamang-mamang santri, teteh-teteh santri anu nuju balajar. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi parantos didugikeun ku Kiai Alibani bahwasana jadi santri cenah ulah leutik ibu geh masantrenkeun anak ulah leutik teh, sebab santri akan menjadi berharga mungkin di masa depan. Insya ibu, masya Allah, pentingna santri lir ibarat uyah. Eta uyah memang dipandang kurang berharga, tapi nanaon namun teu make uyah teu ngeunah, bener teu? Leras teu. Tapi jarang jalma ngingkik ngahaja-haja rek meuli uyah. Bener. Ka mana teh ka pasar meuli naon, meuli daging, padahal najan daging, najan rendang, tapi teu diuyahan ngeunah moal. Ngeunah moal. Jarang jelema di beh ditu di Pandeglang aya di dieu mah teu kudu dicacahkeun, loba keneh santri. Jarang anu hayang mondokeun anak, masantrenkeun anak, sebab kiwari sakola kalembur-lembur anak-anakna kajeun teuing teu ngaji. Nu penting sakola, karena lamun sakola engke boga ijazah, lamun boga ijazah engkena bisa mantuan jang ka dapur. Kalau kiwari ngan ukur pikiranna pendek jang ka dapur, tapi tacan pernah mikiran hal anu jangka panjang ke alam kubur, yaitu doa anak anu soleh. Pada ketika ditanya hayang teu boga anak soleh, jawaban sarua kabeh ge hayang boga anak soleh. Padahal untuk menciptakan anak yang soleh tidak semudah membalikan telapak tangan, hadirin. Betul apa betul? Karena apa? Aya opat syarat anu kudu ditempuh ku orang tua anu hayang boga anak anu soleh. Anu nomor kaopatna yang paling menentukan adalah ulah gagal pendidikan agama. Make agama tungtungna, sebab kiwari pendidikan umum geus teu gagal kabeh ge, betul. Sakola mah geus teu kudu dititahan, tapi nu ngaranna mah santren, bahkan indung bapana tukang ngaji ge, indung bapana ahli majelis taklim ge, gagalna hiji anak nama di ditu di Pandeglang loba nu teu di pasantren. Loba nu teu di pasantren. Ngomongna cenah ai kana sakola mah anak malas sakola luar biasa motivasina kan jadi anak. Anak nu keur kuliah mah luar biasa kuat didiukeun eta anak. Nah, sing bener-bener dia kuliahna, sing bener-bener dia sakolana, abah mah lamun dia sampai wisuda kebon kirai beh lebak najan kudu kajual teuing. Kanu keur sakola, kanu keur kuliah, barang anak mama santren bari hayang beli samping sapir teu piraha, numpang murahna 60.000. Kumaha ngomongna? Nu masa ceng. Jadi santri mah nu masa. Anak nu sakola dituruturkeun ka hayangna nu keur masantren anggas kudu dititah rumasa bari teu eureun, betul? Aya di dieu kitu aya. Aya hayang meuli jelemana. Aya teh. Aya di dieu kitu aya. Aya. Oh, di dieu mah aya nu aku. Aya. Ngacahkeun anak nu keur kuliah mah berapi-api, mengabusa mulut lagi. Alhamdulillah. Boga anak opat cenah nu kahiji kuliah S2 cenah di ITB, Institut Teknologi Bandung. Bagian ngambil teknik mesin, kamari ge cenah kagencet mesin 2 kali. Loros dia ieu. Nomor kedua mah cenah kuliah di Bogor.
IPB Institut Pertanian Bogor, nomor